Lebih utama itu skill atau modal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana kumaha daramang. Aduh, kumaha liburan teu? Hiji owner pangkas rambut ti orang Tasik, pokoknya nya ganteng, geus muda, berbakat. Pokoknya mah tempat cukuran lagi geus loba nyaeta Kang Ape. Kang Ape kadir Kang Ape. Woi, mantap kumaha damang? Alhamdulillah. Kumaha ya? Usaha lancar? Alhamdulillah lancar. Oke Kang Ape, abi rek nanya ya nya. Pertanyaan ke urang ya nya. Pikiraha Kang Ape muka naon ngaranna teh usaha pangkas rambut ieu gitu. Usaha di tahun 2014. Terus pertamanan langsung muka. Milu jeung batur. Bos Yadi ya. Cuman Bos Yadi pertama Bos Yadi ya. Bos Yadi itu teh babaturan atau anak guru tawasa. Eta batur diajar. Diajar di mana anak. Bos Yadi eta. Cuman deglong sekali. Deglong itu bahasa mana, Bang? Bahasa mana deglong itu? Deglong sekali bahasa Ciaren. Artinya naon deglong itu, Pak? Deglong gelo. Oh, gelo. Tuluy Pak. Perjalanan kok bisa ayeuna bisa begitu tempat hade kieu pokona cek urangnya di dieu pangalusna ya. Pengalaman terus pengalaman ngikut jeung Mang Yadi. Cuman kan kurang satu arah lah. Kurang sejalan terus. Kurang sejalan. Tuluy. Banyak itu mah urang ame lebih enjoy meureun nyebutna ulah bapak tapi akang. Mantap. Oke bro, oke terus perjalanan enjoy. Perjalanan tuluy kumaha teh menang bisa kitu cenah ayeuna kok bisa usahana hebat ieu lah cek urang gitu. Pengalaman terus dari pengalaman ngikut Mang Yadi kan 4 tahun. 4 tahun. Terus berjalan seiringnya waktu yang eksperimen atau naon eksperimen hayang mandiri terus mandiri buka sorangan nyobaan buka sorangan ya alhamdulillah berarti rezekinya bukan di Mang Yadi wae soalnya kan ulah keluar rumah cuma dipecat gara-gara kawin wae. Jadi dipecat ku Bos Yadi itu teh pernah dipecat gitu gara-gara kawin wae. Jadi ayeuna pamajikan aya sabar hiji ya. Hiji lah. Hiji rencana aya 2. Udah aya hiji wae merenya. Tuluy. Penting mah bager soleh. Tuluy. Ieu pertanyaan kedua ya nya. Usaha naon ngaranna teh usaha pangkas rambut ieu teh cita-cita ti keleutik seiring berjalanna waktu atau memang kebutuhan atau memang diajak batur atau kumaha tah menurut pengalaman naon tah cita-cita mah jadi tentara jadi tentara jadi tukang cukur cuman kan hiji yang pengusaha jadi tukang cukur mung diatur waktu mung aya di curug batur mung di titah-titah mandiri sorangan jadi ieu usaha sorangan paling di titah batur paling males gawe batur jadi kudu boga usaha sorangan inspirasi ke kalian mah jadi intinya itu lain cita-cita jadi cita-cita mah di tentara gitu jadi tadinya yang polisi jadi polisi tidur jadi anu sareng di jalan gitu
Oh jadi cita-cita lo kudu luhur, cuma luhur teh mesti sakit. Ini sakit. Oh berarti aman lain jadi pangkas rambut tukang cukur teh lain cita-cita ti leutik gitu merenya. Ya, cita-cita kan ke sekolah SD. Ke sekolah SD moal aya nu ditanya, "Mana cita-cita jadi tukang cukur?" Moal aya nya. Da sabarna urang ge dokter, dokter guru, polisi. Oh, emang tapi nya cita-cita saya jadi YouTuber. Henteu sabarna mah urang siap mudah-mudahan 12 pas sing lancarnya. Lancar jaya. Ayeuna aya pertanyaan ieu aya. Ayeuna geus boga tempat sabaraha hiji? Jujur atuh, nya bohong. Ieu mah atuh media ieu mah tara bohong, jujur eta. Alhamdulillah sih ayeuna karyawan di lain karyawan sih sebenarnya babaturan aya 5. Alhamdulillah. Tapi bohong. Gila bener kali. Yo mana. Ni ieu mah nu jujurna ya. Da sebenarnya 10 menit ge kuat ka mana we ngobrol mah lagi cenah anu ditu. Ieu mah kadang seturutan si Ferdian paling. Sajujurna ya aya sabaraha hiji ya teh. 4. Dari ayeuna urang dari segi ekonomi ya nya. Secara global ya mas, secara keseluruhan pendapatan per bulan sabaraha? Pendapatan per bulan tina sabulan ya mah. Dari keseluruhan tina 4 tempat eta aya mah. Jadi buat inspirasi ke barudak ke orang nonton kabeh nu ngarolan kreatif nu hayang berkarya nu hayang boga usaha sorangan. Sabaraha sih usaha buat tempat cukur ieu ketika geus boga opat gitu. Yang beli motor kurut mah motor. Tapi imah dari sejegali rupiah ya aya di sabaraha ya. Motor kurut Ninja. Oh, ninja. Jadi kurang lebih Ninja teh hargana teh 30 juta mah dah. Alhamdulillah tuh. Bener aya cuman ayeuna keur pandemi kieu kan omset rada menurun. Jadi mendingan YouTuber pas kieu jadi pendapatan terus mudah-mudahan terus. Loba dukung, like. Aya mantap teman pisan. Terus ya cita-cita aya nya cita-cita kahareupna arek namahan deui tempat tahu rek namah pamajikan tahu nah karyawan namah budak tahu non harapanna ya naon ya kira-kira harapanna paling makin lancar jaya makin lancar usaha terus bisa makel barudak misalkan anu bernganggur bisa jadi jadi ciptakeun lapangan pekerjaannya jadi mengurangi pengangguran meskipun tukang cukur tapi kan tetap bisa dipandang sebelah mata lah ya benar jadi harapanna meureun nyaon ngaranna teh nyieun tempat di nu lain gitu jadi bisa 5 genep 7 oke ayeuna kan apa teh jadi bos istilahna ya kan baheula pernah ngilu ka batur. Pertanyaannya simpel ya sabanana. Menaing keneh jadi bos mending keneh boga nu sorangan eta baheula ngilu ka batur. Sorangan lah Mas. Terus pasti merenya jadi lain bos sih. Sebenarnya mah jadi partner kerja. Jadi saling sama-sama enak. Sama-sama enak jadi jangan sama-sama mendukung lah. Mendukung ya bos ulah sama ulah ya bos, ulah ya karyawan. Jadi sama gitu kan mantap tuh. Terus ayeuna kieu aya mantap. Nah, ieu seorang inspiratif anak muda nu berkarya. Umur sabaraha ayeuna? Kelihatanna jigana nama lah sekitar 40 gitu. Buset. Emang anu sabaraha umur sabaraha ieu? Umur sabaraha ieu? 2 genep. Berarti teu beda jauh jeung urang mah nya. Budak geus sabaraha hiji? Kan juga 30 dah urang mah gawe capek atuh. Bawa pangapangul atuh tadi teh podin ngeunaan. Ayeuna ya perasaan ya nya mana ada wawancara meureun nanya we nya. Perasaan ya ketika baheula kan ngilu ka batur. Ada ayeuna istilahna tadi atur ku batur, tadi titah-titah anu jadi dominan, anu jadi naon ngaranna teh ciri lah bahwa geunahna kitu naon tah. Paling geunahna waktu jadi bisa diatur. Saya gawe lah alhamdulillah gitu. Gawe mah tetep soalnya kan modal sorangan jadi kudu semangat sorangan. Gitu. Jadi aku tadi itu bisa diatur. Gitu waktu bebas. Nah ya Kak ayeuna ya suka duka jadi tukang cukur teh istilahna
naon tas suka duka suka menang duit ai dukana duka paling kesalahan nyukur pernah tadi carekan komplain pernah dicarekan pekerjaan kan pasti aya wae gitu nurewel ngangkat telepon gimana ketiduran tuluy itu terdiam kok membudakan gandeng eta dukana urangnya tapi ya pernah teu aya awewe nu hayang dicukur ka dieu ye pernah saha ngaranna inget pernah sekali geus saha ngaranna kira-kira Ijem nah menang geus bukan ya biasana lalaki lain salon menang kaya awewe tah mungkin kan ditinggal dicukurna ngasep eta naon tah menurut naon tah kira-kira cuman makan paling nanya-nanya bisa dicukur teu cewek gitu kan bisa teu cewek pernah dicukuran gua ente kebanyakan model cewek paling di salon ribet di salon jadi tapi ayeuna narima teh lamun aya awewe rek dicukur oke Kak ada ini dari segi harga ya harga sabaraha tadi cukur 25.000 belum dicuci potong rambut doang 40.000 ari budak sabaraha budak hiji lain budak hiji gimana harga dicukur budak sabaraha budak seberiji tuh sabaraha budak sabaraha maksudnya gitu harga cukur budak sabaraha gitu budak 20 lamun bayi narima atau bayi baru dicukur atau bayi macu dibotakan iya mah iya nya ya lamun aya awewe ka dieu heng dicukur kita dicukuran mah dicukuran tapi meureun halangan meureun hese gitu meureun komal meureun di bajuna ka meja hukul meureun ka cili dicukuran mah iya mau mes jadi pikiranna lain mes ya lain sahe kan pikiranna sange can balik sih lain setidakna apa lamun urang beda gitu ya biasana lalaki nah awewe kan beda sarua wae sih sebenarnya pikiran orang kan gawe jadi pikiran teh ulah pemikiran kemana penting orang gawe luar biasa ada duit ngasilkan duit minta pikiran ayeuna baper apa kumaha mentang-mentang awewe kan jadi kudu profesional teh lain tukang cukur doang tapi pekerjaan maneh kudu profesional waktuna gawe waktuna sare waktuna libur gitu oke profesional ayeuna kieu ye ayeuna kan ibaratna ari pan baheula teh pernah ngilu jeung Bos Yadi gitu kan ari ayeuna masih kene ngilu eta tapi usaha bareng gitu ieu teh gitu sabenerna Bos Yadi ayeuna kan geus kolot lah geus males mungkinnya obat teh kawin geus orang jadi bercermin tidinya jadi meskipun usaha meskipun sukses ulah loba teh kawin nungguan di mun sholat nungguan pae warnanya nungguan pae atuh lobana bersyukur iya bener itu makan mentang tapi ayeuna kieu ya kan baheula ibaratna geus gilu jeung Mang Yadi eta istilahna bisa kieu teh istilahna ku dibawa batur gitunya eta teh sabenerna ulah bisa dileungitkeun kan bisa kieu teh dibawa batur ya emang jadi ulah kacang lupa kulit. Nah, ya apakah ayeuna osok nganyang ka imahna ka sok silaturahmi masih berjalan, masih bagus gitu. Nanya-nanya kabar gitu, nanya-nanya usaha. Jadi tetap merenya bisa saya bisa kieu kan disaha gitu. Nah, ujung-ujungna sok sanajan gitu merenya ayeuna urang ya bisa kieu nu urang modal urang, nu gawe urang, kumaha urang tapi kan tetap baheula mah ngilu ka batur gitu nya. Sabenerna ieu teh usaha teh anu asorangan tawa jeung batur. Sorangan. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi inspirasinya ke anu di imah, anu ke budak orang, anu kreatif berkarya. Contoh ya Bapak ieu tos boga pangkas rambut 4 penghasilanna bisa meuli naon sabulan teh bisa kabeli motor Ninja urut menanya. Oh, da atuh ari Ninja urut sabaraha 30 sabulan. Urang macan gaji sakitu atuh. Kan tadi suka dukana nya ya ketika orang nyukur pelanggan orang salah tindakan orang supaya nyukur kumaha tah ngajawabna nah punten eta waduh maaf atawa kumaha tah salah maaf paling utama maaf terusan paling bisa istilahnya ngambil hatena lah orang Sunda pasti ngerti ngambil hatena kumaha sangkan percaya deui gitu sangkan bagus deui gitu penting ngambil hatena tenangkeun
itu doang sih, jadi gampang lah. Tapi pernah tuh ya, pernah tanya ya, aya pelanggan biasanya yang dicukur mohek ya, pas kejadian lain mohek gitu ta. Pernah tuh ngamuk atau nyalekan, pernah tuh pengalaman gitu. Paling sesuai gambar doang. Sesuai gambar doang. Muka-muka ya mengaris tuh. Cukuran pantasnya cukuran kumaha nu kieu. Cukur manap bagus. Manap teh nu kumaha? Manap cocok karena muka. Jadi samping tipis, luhur kotak. Cukur manap. Oh, artinya teh manap. Jadi di sisi teh repis. Di luhur botak. Heula anu kumaha ancen pernah ningali euy. Coba ada ngaran teh dia Mang Haris. Ayeuna ikan dicukur sok aya ngaran-ngaran teh. Ngaran-ngaran aya mohek, aya botak enota. Ngaran-ngaran dicukur naon bentuk-bentuk teh apakah boga ngaran tersendiri apa kumaha tah gitu. Sok hijina naon? Sama nyiptakeun sorangan. Naon ka hiji naon? Di batur. Ka hiji cukur ciaren nu kumaha ciaren? Ciaren. Loba model dia. Nu ka hiji ciaren, nu kadua dua jari tuh geus aya aneh-aneh bener nu katilu. Tilu jari di logo foto. Tilu jari nu logo. Aduh nu kaopat minang nya nyolokannya. Loba lah, cukur loba. Jadi mah nyiptakeun ngaranna teh kitu ku sorangan gitu tanpa aya namun geus batur kieu. Ayeuna ya mungkin sesi terakhir nyaeta naon ngaranna teh motivasi ke anu lain gitunya. Ke anu rek mencoba usaha tukang cukur motivasina urang kudu naon nyadiakeun naon lamun modal sabaraha sok motivasina ya sebelum sampai meh ditutupan. Modal utama tekad, bismillah, yang penting yakin. Ulah males-malesan. Selagi usaha sorangan kudu semangat, kudu optimis urang bisa gitu lah. Yang diatur ku batur, nu penting usaha sorangan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Penting optimis. Gitu. Lebih utama itu skill atau modal? Modal, skill kan bisa seiring berjalannya waktu bisa. Berarti urang oge sebenarnya bisa jadi tukang cukur gitu nya. Bisa nu penting modal. Boga modal hayang boga modal. Gitu. Ya mungkin hatur nuhun apanya